ning nyanyi gini kangon jang hirup teu gampang teu cukup di pikiran tapi kudu dilakonan jang jalan kehidupan teu sapanjang datar aya mudun jeung kudu sabar dina kurang ulah nempak dada beunghar salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade anjeun bisi kupur pantesan jang hirup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti geuning jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede beunghar harta beunghar nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup keuna kowa gingsir ngarah aya nu ngageuing ningang lengkah lincak salah bantuan tu warga sing pinter tur sing jujur ulang nyarikeun batur ngarah hirup tekad ucap lembah rasa cinta beat ngarah pinangi bagja salam dunya jang jang sing jadi jalma hande jang jang aing asa dudag bagong yang tingali dalam kitab Ihya soca kabagi dua hiji disebat basiratul ain kedua ainul basirah hiji ainul basirah kedua basiratul ain maksudna hiji soca dohir kedua soca batin soca dohir ieu kongkolak panon ieu daya pandangna terbatas soca dohir mah kahalangan ku gamis teu katinggal betul laras kahalangan ku sinyang teu katinggal betul maksudna di mana orang guru orang ngantunkeun ninggal ku soca dohir moal aya manfaatna saurang ngantunkeun ninggal ku soca dohir moal aya manfaatna saminggu nyegruk keurik 2 minggu nyegruk keurik sabulan mah poho tawasul alumnian teu datang betul betul naudzubillahi min awas di mana guru urang ngantunkeun sepuh urang ngantunkeun ningalna ku basiratul ain soca batin daya pandangna netembus ka akhirat bahkan tiasa ninggal alam kubur punten Kang Pak Kapolsek sepuh abi ngantunkeun 22 tahun nuju masandan di Limbangan Garut Ciseureuh sepuh abi nu pamaget ngantunkeun nuju masandan di Budi Harja di pangarsa Akang Aliado sepuh istri ngantunkeun sok sanajan puluhan tahun geus benten alam abdi di alam dunia kolot di alam barjah tapi ninggal ku soca batin masih kena brui-brai rupi kolot karasa suka duka kanyah kolot bahkan tiasa ngaronjatkeun harkat matapat sepuh di payunan Allah subhanahu wa ta'ala siap? Persina gara-gara sebotol minuman musikan? Aya nada awal tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 gara-gara Bang Emot tarasana rumah tangga aut-autan gara-gara Bang Emot akibatna ketenangan sok sieun sote papanggih jeung jalma nu sok naraki betul sok sieun sote paamprok jeung nu ngaranna Bang Emok hirup teh meuni eueuh ka kapok duit haram ge dilepok pusing aduh hirup meni pusing lempang oge lunglang ling-ling bari sok susulumputan puas uki jauh lagi api-api kering imah oge ngadak-ngadak jangan
waduh doi cenah ek nyawer ieu mah ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Az-zatis somad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sadaqallahul maulanal azim. Mudah-mudahan doakeun kurang ieu sadayana para pemimpin sing tiasa gemban amanat, amin. Jadi pemimpin anu adil, amin. Margi senjata pemimpin kepingkeun senjata pemimpin adalah kabeh boga senjata tina il. Lamun senjata polisi bed sing tarik, senjata pakapolsek mah bed, polisi bed, senjata pemimpin senjata kiai dal, senjata masyarakat mah singkil, abri bedil laras, kiai dal, pemimpin matak milih pemimpin teh nu adil munguh Allah. Lamun adil munguh Allah geus moal birek munguh jalma. Lamun munguh jalma adil can karuhan munguh Allah mah adil, betul laras. Matak milih pemimpin ulah kabita ku janji manis waduk sero laras, betul. Pilih pemimpin nu adil. Seueur di dieu santri aya santri aya kalian estafet perjuangan para kiai demi Allah. Santri estafet perjuangan para kiai mun eueus santri punten nu nuluykeun saha, betul laras. Ece abi naros ka ece jujur jawab si jujur saksi malaikat raqib jeung atid budak parawan ece gelis nu datang duaan, nu hiji mobil Pajero, nu hiji di santri pinter ngaji buuk jabrik, milih mana? Sok waing centang sia milih Pajero cuman. Pilih mah santri ngan mawa, amin sing beumhar santri, amin. Abi punten basicna pangarsa Pak Kapolsek dulu saya santri basic abi santri punten. Memang kamasakatan santri masakatan luar biasa. Abi ngalaman budug soks, betul. Setiap santri identikna bud. Tah punten ieu teh abi mantan budug. Abi bisa kieu ladang ngaji kehet. Ladang budug gitu. Ladang budug gitu. Sok aya ideologi kieu Pak Kapolsek punten bilih aya ideologi kieu lah kawin ka santri bakal sangsara cek saha, betul. Abi teu liren wengi wih ti Cirapuhan Garut ayeuna ka dieu engke wengi ka Karangdunggal Tasik caket Cibalong. Alhamdulillah abi teu liren ti Muharraman abi amplop geus meunang 3 karung satengah. Alhamdulillah ngan teu butuh amplop, nu penting mah ikhlas. Asaya hadoh aya cang salawat siap. Matak punten abi boga lagu meunang ngarang abi judulna cek saha santri sangsara versina talak 3 siap. Ieu kadangan abdi ya siap ang arohan. Oh dacan
Oh taruang lah aja. Wios bari heureuy wios bari heureuy da heureuy ngad atak puce pasantrenkeun budak ya Allah ya Rabbi. Ieu zaman ayeuna ye tingali ku ece ieu gogoda zaman ayeuna budak ayeuna ngaji di lembur geus mung masanten sinten betah da budak di imah kalah di barere sing tarik di barere inungna HP bapana akina ek dahar ek modal ge apet OTW modal iya gogodana demi Allah kan gogodana kan laras kok ayeuna tinggal ku aja munculnya era globalisasi era teknologi era reformasi loba era keun bae nu penting asa ulah era ngaj budak ayeuna mah tamat SD eraeun ngaji betul. Oh tiap-tiap warung aya wifi laras tiap-tiap warung aya wifi terang wifi fasilitas mudah tur mudahna babari murahnya 2.500 meuli poster budak 12 jam ngajedog di warung berarti 5.000 perak sapoe saputing budak ngajedog di warung betul geus poho ngaji poho berjamaah laras ya Allah nauzubillahi min dzalik ya Allah antak tanamkan paripurna pribadi iman sing kuat awas puntingkeun pendidikan ka budak hoyong budak soleh pasian doa aku abi carana mun hayang budak soleh hiji koncina kudo dua ku pendidik mai punten dalam kitab Qurratul Uyun tinggal ieu keterangan ieu lain jorang keterangan aya bahasa la taqo anna hadukum kama taqol bahimah ieu keteranganna hartosna la taqo anna teu meunang gereges gedebug teu meunang rusuhan mun akang jeung euceuh hayang budak soleh kama taqol bahimah seperti binatang jadi kieu lamun rek kikituan hubungan sapatemon ulah rurusuhan kawas sato kama taqol bahimah ulah rurusuhan kawas sato awas mun hayang budak saleh saeuta jigituan euceuh ngamparkeun sajadah ngalangkungan salat sunat mutlak 2 rakaat penta kalau ya Allah abi hoyong gaduh urang kalian nu saleh memeh hikituan teh salat heula geus salat ulah bakal langsung gituan terus baca Yasin 20 hiji Waqiah 40 ayat kursi 11 Falak Binas 77 osok tara wing ge can pernah atuh iraha iping ngadoa heula amparkeun sajad aya laguna kapan dina amparan waduh itu aja cetelkeun siap pakai musik lah deng teng 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 dong teng tong teng tedo dedo deng dong dong teng teng tong teng tong teng tedo dedo deng deng teng 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 dong teng tong teng tedo dedo deng deng teng 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 tong teng tong teng teng tong teng tong teng tong teng deng teng dina amparan sajadah sujud pasrah diri nula mokot dosa yang gakeun sadaya-daya bantuan taya deui paniisan taya deui pamun mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati ngaremeh mantap Ece resep lagu Sunda da urang teh urang Sun ngamumule Pak Kapolsek
memulai Sunda dengan baik, betul? Lamun ece orang Sunda asli sok siap pasti refleks ngajawab. Di Sunda memeh diuk ti aya gek bantuan. Gek kurang kompak ulah malaweng mun Sunda bener. Gek jung torolong terekel jut kuniang goledag am regot kecewer borosot bener Sunda yang asli karena modal kata lain tahajud modal pancek sinen korejat hudang tipeting kacai tia baranting tulak semplak dibanting calana dijingjing sugan ek salat peting si horeng teh hayang modal mata kaya Indonesia pangbeungharna Indonesia cuang maca sejarah ya sejarah ayeuna Agustusan leres ok tingali pangbeungharna Indonesia yang terang pulona hungkul itu 17.000 pulau belum termasuk Pulau Gadung jeung Pulau Gebang kapan mun pulau di Barebeg aya di Barebeg Pulau Maju nya aya di Banjar Pulau Majeti hoyong terang Pak Kapolsek itu di Banjar aya batu hargana 40 triliun batu bila hoyong terang di Banjar Kang diintip-intip Kang pada ngintip aya pada moro orang Korea wanian 12.000 triliun orang Cina tepikeun kana wanian 6.200 triliun di Banjar batu mahal batu lawang apa batu lawang terang batu lawang tas di Banjar terekel naik ke tanyakan tepung kanyut apaan mohon ayanya tanyakan tepung ngan si ecing ada kanyut cok seri laras teu padahal kanyut teu jorang teu henteu Kang kolot baheula neuneun duit tina naon kanyut naon ngan si ecing mah cengir sensitif padahal punten eta nu gantung tina bakal nyalametkeun tina terkaman maung aslina aya dongeng na aki-aki keur ngalasuluh di leuweung aki-aki ngalasuluh di leuweung di Gunung Sawal ngalasuluh keur kusak-kusak kumpulkeun suluh torojol maung datang ngadenge suara maung gerem eta si aki becir lumpat bakat kutarik lumpat da soa Kang ti sekosewat kana akar wah nyungsep sirah tihanap cukutil hul calana merosot pan guntang gantung tah torojol maung datang ditoel ku maung teu murag-murag icuk maung buah pir ngorak keneh kalah gedut hitut mata kunaon bujur hideung eta teh kahebosku ku hitut aduh punten bari heureuy bias bari heureuy atakunten peringatan Muharram akur peringatan Agustus sami Kang naon tujuanna punten keur ngukir sejarah ngemutkeun sejarah nu lampau sakedeung deui ayeuna ngeus tincak sasi Agustus laras demi Allah Kang punten sejarah membuktikan pangna harus diperingati margi sejarah akan terulang kembali dengan prinsip yang sama cuman metode yang berbeda laras. Jadi sejarah harus diperingati sebab akan terulang kembali dengan prinsip yang sama cuman metode yang berbeda. Contoh di zaman Nabi Nuh alaihissalam tingali Nabi Nuh dakwah kepada umat sementara umat loba nu kang nonggong loba nu wangkelang ke Nabi Nuh bahkan aya umat saurang nantang ke Nabi Nuh minta turun adab di Allah tekung silila saprak eta umat nantang minta turun adab di Allah maka turun ayat wala tukhotibni fil ladzina dzalahum innahum mughraqun muncul urang manu tong ting dielingan nu kitu bangkanglang bangkelang bangkawarah keturunan adab ku kami mughraqun dikerem teu lami saatosna nantang turunan adab ku Allah maka turun hujan 40 poe 40 peuting punten Pak Kapolsek saking ku gedena eta tsunami jaman Nabi Nuh saking ku agung tsunami jaman Nabi Nuh 7 bulan cai kakarasaat bahkan Kanan sendiri dikerem puter Nabi Nuh kakerem ke bawah banjir betul laras sejarah terulang kembali kamari aya wabah
koron. Zaman Umar bin Khattab aya wabah taun. Laras ganas teu ganas wabah taun kiateun sabaraha ngan 31 poe corona sabaraha tahun Kang? 2 hampir ka 3 tahun 2018 abi ku corona kabeh job bea Kang ku corona aslina Kapolsek. Laras terulang kembali Kang itu wabah taun ayeuna kamari corona terulang dengan prinsip sama metode yang berbeda sejarah terulang kembali mun zaman Nabi Nuh loba nukang nongong bangkelan ke Nabi Nuh ayeuna sejarah terulang di zaman ayeuna loba nukang nongong jalma ka ajeng terulang yelingan ku ajengan ajengan ku makuring bisi aya jalma itu kampung naon? Kampung Nangela bisi aya urang Nangela nu ngomong kumakuring lah kumakuring ajengan mun si eta maot ulah ting dianteukeun ka makam sina anceurgan ku sorangan dabongan kumaha ulah ting di manian sina keceprekan ku sorangan dabongan kumaha kumakuring kumaha anger maut digotong kusaha anger ku batur tatangga balaya bahkan ditalkinan ku ajeng apa nu nyawah kuring nu tanur kuring menerkeun cai kuring panen kuring boga parilebak libuk teu kalebok bro juru bro padong leh tengah imah si jamrong di kolong si jebrag ditepas si jabrig rayap naon doma eta doma saha nu kuring dimanian ku saha nu ngalajukut saha nu ngangon saha tuluy doma reuneuh ku ajengan cenah ajengan jabrig teh alhamdulillah itu jabrig Pak Kapolsek seni betul hidup dengan seni indah ieu mah seni ce tinggal ku aja daster hidung itu daster ce sok parebuceuk ku majikan unggal minggu eueuh itu ya daster hidung aya polet-polet batik ka dieu sorban hidung aya gol emas ka dieu ya terus buuk jabrig kopiah jangkung kujang jauh mata keunah kana ceulik kasep teu aing aya nu henteu ya jujur kasep teu aya keneh lamun ngonang mubalikna jabrig lempangna meningan gidik bubukna ge rowa geruing beungeutna ge siga nyebut jorig sia alhamdulillah siap ngaji moal cangkel moal pegel moal kesel hawa ngaji macang peg kes setun lat paingan dalam kitab hikam tinggal ieu cua ngaji ya sing aya ngaji sing aya heureuy rubbama atoka wa manaka wa rubbama manaka fa atoka hartosna teu sakedik jalma ku Allah dibere hirup beunghar sagala aya brok jengkol brok bengol dibere awak cager beas nyaeur duit seueur tapi kana ibadah mah lali dibere ku Allah rumah bertingkat mobil mengkilap duit berlipat tapi kana salat mah trongkoh kol kalah morongkol bari nyonyo jorang di ieu naon ieu anu konte trongkoh kol kalah morongkol bari nyonyo duk beduk kalah murungkut bari nyonyo simut adan mah patarik-tarik tapi ceuli mah patorek torojo teh waktu lohor karek ge balik di kantor kesang oge masih ngocor Pak Kapolsek goledag kalah kah nyebut molor bedil tuh
kulem gitu laras tersekedik jamu kalau di huruf benghal tapi hese ibadah sabalik ke dalam hikam tinggal warubbama manaka fa'atoka muntadi rubbama atoka wa manaka aina warubbama manaka fa'atoka tersekedik jamu kalau di huruf susah kadang liek ragap taya repakeun pungsat bahar isuk dahar sore hante bakat ku bari nyanyi pagi makan waduh takkan luntur ya walau hidup ini digubuk derita aku rela walau waduh rela hidup susah waduh sero aja coda ya Cici Centin Cidewi Ciroh Cenok Cimimin Ciyayah Cimas ayah kabeh punten hoyong bagja berbicara masalah bahagia itu tidak semudah membalikan telapak tangan laras awas mun hayang bagja semudah membalikan telapak tangan muncek uya-kuya tidak semudah mengucapkan bim salam bim abrakadabra mesti adanya perjuang iya orang contoh hayang bagja diuk cang peg kes ti jam sabaraha ieu calik tuh hayang naon hayang bang tuh jadi kudu aya aya lagu Oma Irama berjuang waduh siap ang cicing cuang tes kuing ieu ada lagu religi omanya aya mimiti geuning teng teneleng dug dug siap teng teneleng dug dug sekali deh teng teneleng dug dug berakit-rakit ke hulu langsung balik deh siap deh teng teneleng dug dug berakit-rakit ke hulu atau berenang ke tepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian bersenang-senang teng teneleng dug dug heula cing ya cingkongkeun ya balik deh cing ya teng teneleng dug dug pahit rasanya tempedu ya manis rasanya bantuan sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian berbahagia teng dug dug waduh mantap euy edan ya oh mudah-mudahan bunga wayuna sing kapena kabinga di akhirat sok seuri bekaskeun punten aya hadis tinggal hadis kunci tinggal Kangjeng Rasul hoyong ameng kana neraka riwayat nyata ieu hadis kunci Kangjeng Rasul hoyong ameng kana neraka nya ngawidian malaikat Jibril heg sarangan ku abi cik malaikat Jibril widi ka malaikat penjaga neraka nya teh malaikat Malik punten begitu Kangjeng Rasul uluk salam ka malaikat Malik assalamualaikum eta malaikat Malik budina hasan bear setidik acan Kang hasan naon sababna lila teuing cicing dina neraka matak lamun jalma hese seuri eta kahebos kusuna neraka betul nyanyungkeun diurukan Pak Kapolsek ojo ke malaikat Malik Jibril kuring urukan hayang bisa seuri kumaha gampang cik malaikat Jibril teh ya munahan bisa seuri sebutkeun huruf mim lapat Muhammad kumaha carana mimiti balem kaduana seuri tuluy balem kitu
mim. Mimiti balem terus seri tuli balem mim. Cobaan hiji dua tilu mim. Tadi hiji dua tilu mim. Pangi jeung kapak kosek mim. Pangi jeung kuwu mim. Pangi jeung ucing meong sia. Oh kieu sia. Alhamdulillah. Jadi kudu daek bereju punten sok pakapolseknya sejarah baheula punten ieu merdeka nu bakal ayeuna datang berapa tahun sekarang HUT RI yang keberapa sing emut punten merdeka demi Allah lain kado di Jepang betul laras merdeka demi Allah lain hadiah di Belanda merdeka hasil tetesan nyawa darah juga air mata buyang getih da baheula mah keur salat Allahu Akbar boom surah nawan boh keur salat Allahu Akbar surah nawan deul eta keur salat ruku pisan sami Allahu Akbar kutepak surah nawan surah aing kehed sebut kuda betul tuh itu hasil berjuang matak sing daek berjuang laras tuh dalam kitab Safinah tinggal lah yarjun najata wala yasluk masalikaha inna sapinatala yajri ala yabisi ngarap-ngarap keselamatan tapi mungalakonan parahu ge moal lempang lamun cicing di daratan betul mustahil parahu lempang di mana da parahu mah dica ambil contoh urang hayang meunang rahmat Allah hayang meunang surga Allah tapi berjamaah tara pengajian tara sedekah tara meunang moal mustahil jalma hayang beunghar gedung hayang sigrong mobil hayang mueuh tapi gadag tara gadagna gapleh hees nguseup menang moal moal kudaek berjuang ayeuna perjuangan naon tah oh itu ti mangsa para pahlawan kapungkur berikut ngagungkeun Muharram perjuangan kunaon carana nu boga harta ku harta boga tanaga ku tanaga boga ilmu ku ilmu boga ilmu bisa ngawas yasin sekali ibu nini bisa ngawas yasin baca yasin keur ngagungkeun sasi Muharram jadi asal ikhlas teu bisa yasin hay bisa nage Fatihah hungkul kaci ngawas Fatihah ngagungkeun Muharram kaci teu bisa Fatihah loba teuing hurufna jangan hayang nu 5 huruf surat naon 5 huruf 5 huruf surat naon surat Maryam kaf ha ya ain shad teu bisa 5 huruf 3 huruf alif lam mim teu bisa 3 huruf 2 huruf yasin toha teu bisa 2 huruf sahuruf nun aya di surat Qaf nih Qaf terus baca tapi kapeting bukakeun pantok Qaf beak ku bangsat oke dulur tinggal santi dalam kitab Madarij Suud tinggal urang tiasa ngagungkeun Muharram ku cara macako tulikeun macako jawab macako menyakoran macako qasidah burdah ijem qasidah burdah naon deba berjanji maca sholal oh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Allah ya Habib So
husni marina qantu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Salawat heula ieu. Baca cinta ka Rasul. Cinta ka Rasul. Dasar apa kita duduk di sini? Dasarnya cin kepada siapa? Kepada Allah dan baginda Rasulullah. Ngan cinta kudu dibukti. Mun cinta bukti ngaranna cinta pal, ngaranna cinta mon. Ulah mencolong kawing atuh monyet ka dieu. Betul. Dalam Alfiyah kal farajin al hashimi lil amali murawahil qalbil qalili jali. Artinya cinta itu mengerti walau tidak diucapkan, cinta itu paham walau tidak diungkapkan. Karena cinta bukan kata puisi lagu tapi cinta pengorbanan. Betul. Jadi kudu daek berkor. Rukun cinta sabariji. Tah sia. Rukun Islam sabariji. Rukun iman. Rukun agama. Tilu, hiji iman, dua Islam, tilu rukun cinta, tilu hiji hate ngait kanu dipika cinta, dua bibir baseuh sing seur nyebatkeun nu dipika cinta, tilu berani berkorban keur nu dipika hiji hate ngait ka Rasul di mana wae kumaha bae ngait ka Rasul. Ece cinta ka salaki ngait ka salaki. Awas ce, punten ce, ulah selingkuh. Kupingkeun. Cuang bahasanya hadisna wios. Tinggal hadis kursi dalam kitab Qurtubi. Hiji lalaki, ieu kisah nyata. Hiji lalaki bade lebet ka surga salengkah deui pak Kapolsek. Hiji lalaki diriwayatkeun, ek lebet ka surga salengkah deui kan. Pas ek lebet ka surga salengkah deui aya nu gorowokan. Cik nu gorowokan, "Akang, abdi ngiring ka surga Kang." Eta laki asupa surga tetulus dua kliuk ke tukang. Ditinggali teh breh rada jauh aya domba. Aya sora asa wau ngan geuning domba. Asup deui lebet deui gorowok, "Kang, abdi giring ka surga Kang." Panasaran disamperkeun. Ari anjeun saha? Piraku akang poho ka abdi. Abdi teh majikan akang dihukum ku akang 20 tahun di dunia. Abdi teh majikan akang. Ke heula baheula anjeun geulis kunaon jadi domba. Rumaos akang pas akang usaha nyaba abi dodomba anjing salaki batur. Oh sia. Berarti lamun selingkuh ke bakal jadi domba. Aduh aing ke heula ieu. Teu meunang lagu eta mah. Betul. Nitip ya punten. Kriteria solehah teh kumaha? Punten. Pasolihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Santi nu teu acan nikah kupingkeun. Carilah istri yang soleh. Tanya kajengan-ajengan, nu solehah nu geulis lain, teu ngajamin geulis solehah. Betul. Syukur geulis rupa geulis hat. Geulis rupa geulis hat. Da loba nu geulis bangor, leuheung geulis bangor, ieu geus hideung, caketrek, penek, busekel, roromeheun, apur, kuleuheung, hirup deui. Naudzubillahi min. Insyaallah urang dieu mah geulis rupa geulis hati amin. Ya Robbal. Punten Kang hese. Teu Siti Aisyah. Bae diamalkeun moal. Diamalkeun moal. Pingkeun. Cuman nyontok ke Siti Aisyah mah Siti Aisyah pami membangunkan Rasul. Cara ngawahkeun Rasul kumaha? Membangunkan Rasul. Uluk salam 3 kali. Uluk salam dengan penuh nada sayuk masakieu bener. Assalamualaikum ya Rasulullah gugah 3 kali. Assalamualaikum ya Rasulullah gugah ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah gugah ya Rasul. Osok itu ka salaki. Kumaha cek hudang. Ayat tuluina Siti Aisyah mah jangan keterangan. Cek keterangan ayat tuluina.
Siti Aisyah mah tos uluk salam teras sok ngantelkeun damis geulis terang damis pipi geulis Siti Aisyah cek keterangan teras digulusurkeun kana dampal sampean mulia Rasul. Jadi kieu pipi teh gulusur cek kasalaki kitu pipi teh gulusur. Siap? Lain sorry siap? Lain romehan kudu kitu. Oh, hiji. Kadua pun bojo sok nurutan kan. Kaduana Siti Aisyah mah Siti Aisyah kacaduna kapantrangna mayunan kulem ka Kanjeng Rasul. Siti Aisyah mah tarawantun mayunan kulem ka Rasul. Amalkeun ceuk ece ti seret ayeuna ece teu meunang miheulaan sare ka salaki. Ya. Tahan. Bojo abdi pak Kapolsek di mana abi wis ceramah, punten. Setiap abi wis ceramah, punten. Geus kakuping garasi muka pun bojo selalu ngabagiakeun. Geus nangoh ngadaguan berkat. Ieu mah nya sugan ieu mah. Pan abi kantos ceramah Kang Kabari. Abi ceramah bengi we bengi ceramah. Teras kamari tah mingon kapengker abi ceramah di Sukamaju. Sukamaju teh caket lewo kalebet kersamanah. Nah, abi wih ceramah penuju operasi ieu nya lodayanya patuh lodaya punten Kang. Nuju wih ceramah biasana tara razia Kang. Digentos wengi make jaket Kang, da tiris wengi make jaket. Di Ciawi Pak Kapolsek aya operasi patuh lodaya. Bedul ngajajarnya Satpol PP di Sub DLAJ ngajar abi reuwas bisa aya geng motor. Dipegat abi panteu make gamis diganti make jaket megat abi punten liren aya naon ieu ya geng motor lain nuju razia ieu mah gabungan cenah abi mah wih ceramah epok atuh wadul menyebuk jabrik preman meureun kieu teu percayaeun teu percaya demi Allah ka polisi mana buktina bukti otentik parios na bahasi 2 dus di parios 2 dus bener 2 dus ieu mun teu aya dusnya bilih aya razia geuning sok di Banegara tadi Banegaranya sok aya di Banegara teh bilih di Banegaranya sok aya bilih ieu mah nya abi ditilang ke teh geura punten ah punten Siti Aisyah mah kacaduna kapantrangna mayunan kulem ka Kangjeng Ros tilu Siti Aisyah mah Siti Aisyah tarawantun nyebat nami kacaroge awas Siti Aisyah mah tarawantun nyebat nami ka bagina Rasul tara ya Muhammad tara tapi ya Rasulullah dengan bahasa kiasan ece teu meunang nyebut ngaran ka salaki sabalikna caroge teu meunang nyebut ngaran ka pamajikan punten aya 2 cek Rasul hiji wala tuqabbih jangan pernah menyakiti perasaan kedua wala tadribul wajha teu meunang nyakiti fisik boro-boro nyakiti fisik boro-boro KDRT nyakiti perasaan teu meunang termasuk nyebat nami kacaroge nyebut ngaran teu meunang komo ngahina salaki hideung black teu meunang salaki poek ka mana magrib Siti Aisyah mah ka Rasul kieu ya Rasulullah nyebatna pangkat ceuk kasalaki teh pangkat mun RT ya RT osok kitu tara kumaha Rasul ka Siti Aisyah nyebatna ya Humairah hei pipi yang kemerah-merahan lamun ceuk orang itu naon kan mangelanya muncul kurang mangela bener hei kemang ros beureum aduh osok salaki paling ge hei kemang bangke jadi kemesraan punten Pak Kapolsek itu kemesraan teh lain keur panganten unggul abi emut keur pangantenan pasti ece emut memori pangantenan keur panganten mah dangdan ibu rias dangdanan keur panganten hareudang di kipasan kepeger ayu budak luntur dibudakan sedo di sedowan hayang dahar dihuapan hayang nginum di inuman hayang kiih emut baheula kitu tapi punten kemesraan bukan keur panganten unggul tinggal Kangjeng Rasul kantos uih perang tinggal hadis iki kisah nyata Rasul pulang medan perang Rasul wih perang
kasampak Siti Aisyah bojona keur calik pas sonten setengah limaan Rasul uih perang Siti Aisyah calik di bumi kumaha ku Rasul luat leet kesan Siti Aisyah dipangku keur calik blek di lahun tos di lahun kumaha teras ditaleukeun mastaka Siti Aisyah dipikeun salajengna dipaoskeun Quran subhanallah Rasul ngalahun Siti Aisyah mastaka taleukeun dipaoskeun Quran eta mesrana Rasul nuju silahun Rasul sareng Siti Aisyah tarojol Umar bin Khattab rewas ningal Rasul ilahun ya Rasulullah ulah silahun isin ku batur siang keneh cek Rasul ya Umar bisi ajenah yang apal lamun salaki ngalakuan majikan maka demi Allah akan ragrag bakal berjatuhan sakabeh dosa salaki itu sabeng berat nu dilahun untung ngamajikan genut tiru kali ngalahun bersih mata kenu genut sing hideng balik tepang ngamalkeun celek 12 kali celek nah teu ngomong salaki modar kehet dalam arti kata punten Pak Kapolsek abdi ngaraos rumah tangga abdi kawit di Bandung Bang punten abdi asli orang Bandung orang Cigonewa abdi kawit di Kopo di Cigonewa pun biang Cigonewa pun Ramati Mahmud asli orang Tulen orang Cigonewa abdi gaduh bojo ka urang barek bek Ciamis 2007 abdi nikah alhamdulillah pun bojo abdi istri alhamdulillah kalarasan karauka pangkuceung geus rumah tangga sok karasa ku lamun kebobogohan ketika kita pacaran wah hayang hitut ditahan tapi geus rumah tangga 2 tahun hitut dicongokeun benar lares dalam arti kata kakurangan urang geus rumah tangga kabeh nemrak mata cek Allah hunna libasulakum wa antum libasulahun hunna awewe libasun pakaian lakum pikeun laki sabalikna wa antum libasulahun lalaki pakaian pikeun awe non pakaian tujuanna fungsina pakaian nutupan orat maksudna orat naon kakurangan aib saling mentutup akar awet betul antak rumah tangga ulah seperti 2 anggota badan nu sarua ngaranna wungkul singkah hati rumah tangga ulah seperti 2 anggota badan nu sarua ngaranna wungkul aya punten cuang praktekeun bilih kirang sopan punten ngaraka hartos ieu naon sok dikeuretan teu as namina naon sami teu sami Pak Kapolsek punten tinggal rupina katuhu jeung kencak kemar bener ngaran kemar katuhu ku kencak ku jadi kuku bener naik ka luhur menyatu ur jeung tu jeung ur beda ping kemar kuku ping dad nen kapan tak pip menyataar beda balik deh kuk ping dad sus tak pip nong laras gitu mudah-mudahan rumah tangga sing barokah amin abdi ngadoakeun sing di barokah rumah tangga barokah rezeki barokah keturunan pasien turunan soleh sareng soleha amin ya robbal hese hayang budak soleh kang ajengan ayeuna demi Allah budak abi mah santren Kang numpang alitna kelas 2 SD kelas 3 ayeuna naik kelas 3 SD ayeuna naik pasantrenkeun ka Huda 2 Bayasari dilanyahan ti leutik mah hese betul Pang Agengna alhamdulillah ti kelas 3 SD duwi ka ayeuna tos sanawiyah aliyah kelas 3 ayeuna alhamdulillah ya Allah baheula abi budak keur di imah itah lohor teh lohor HPW kela pas sakedap teh lohor kela sakedap tapi punten Kang geus di pasantren setiap abi nganturan budak geus ngabring ngelek kitab Gusti nuhun ya Allah ya Rabbi bagja alhamdulillah pasantrenkeun budak betul cek nyaah kajengan nyaah naon silaing mah nyaah mere
kaajengan teh tiap panen breg sakintal rokok sapa kosok tara astagfirullahaladzim utamikan kepingkannya sinyah kaajengan setem sinyah kaajengan setem abdi majengan saliwat sakedeung diki balik betul nu ngatik sapoe majengan di dieu lingkungan setempat anger ku ajangan nu deukeut hajat 4 bulan pamacakeun surat Maryam surat Luqman Yusuf Al-Mulk Tabarok dipimpin ku ajengan punten nu cakot nu tebih caket tebih moal ka abdi demi Allah hajat 7 bulan ngonang ajengan jauh deukeut nu caket tebih nu caket pamajikan akang hamil gede mulus karasa beuteung lumpat ti ka saha ka mabeurang ajengan ngawinkeun budak ngonang ajengan nu maca khutbah nikah ajengan nu nyerenkeun di ajengan ajengan pangerenkeun ka mana tah ka Budi Harja ku ajengan geus 2 tahun rumah tangga ujukan ajengan budak abdi teh geus reuneuh usaha deui itu ku ajengan nya ajengan ngareuneuh ha mawi punten ece Kang Oon terang Kang Oon artis orang Bandung ning nyanyi ieu geuning Kang Oon jang hirup teh teu gampang teu cukup di pikiran tapi kudu dilakonan jang jalan kehidupan teu sapanjang datar aya mudun jeung kudu sabar dina kurang ulah nempat dada beunghar salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade anjeun bisi kupur pantesan jang hirup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti geuning jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede beunghar harta beunghar nyobat sareng ahli tobat dari sareng para kiai hirup beunang moal dingsir ngarah aya nu ngageuing ningang lengkah lincak salah bantuan warga sing pinter tur sing jujur ulang nyarikeun batur ngarah hirup tekad ucap lembah rasa cinta beat ngarah pinangi bagja salamun dunya jang sing jadi jalma hade jang aing asa dudag bagong yang euy niripu kalem coy aduh alhamdulillah matak teh eta aduh kriteria kunci kebahagiaan naon hiji ayyakuna jaujatuhu solehan kadua ayyakuna auladu abroron gaduh murang kali anu soleh utamina makang pasan sing daek lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji keur nguatan iman lamun ngejo keur nguatan badan lamun ngaji parab akhlak lamun ngejo parab awak mun teu ngaji sasar mun teu ngejo mun teu ngaji sasar mun teu ngejo mun teu ngaji sasar mun teu ngejo teu ngaji teu ngejo mah mod aya bangplekan euy hebat ya aya emohan laras sing daek ngaji hirup sok punten matak cerdas tilu hiji cerdas sirah kadua cerdas pola katilu cerdas manah nya sing aya ngaji sing aya heureuy hiji cerdas sirah otakna cerdas mun santi di pasanden aliyakulu siap imriti siap jurumiyah siap alfiyah siap syamsiyah siap warokot siap jamul jawame katalar amin amin
mun ece di imah murag can aku angin. Mudah-mudahan pangarsa akang husnul khotimah amin ya rabbal. Hiji cerdasir mun ece di imah kana duit cerdas benar teu ce jujur ce saat acan nyesehan nya osok kurah koreh kana saku salaki osok jujur saksi malaikat rokib jeung atid sakina jujur mangih duit cok dipulangkeun dicokot cek aing cerdas padahal punten dalam kitab Fathul Muin tinggal walaupun suami pemimpin keluarga tapi punten barang salaki can dibikeun ka majikan eta tetep mutlak milih salaki keneh kudu minta hampura harita osok minta hampura atuh iraha waduh. Hiji cerdasir kadua cerdas pola non pola pari polahna teu careken lamun santri tarawantun ngalangkungan ka guru lamun santri tarawantun tangah ka guru lamun seorang istri tarawantun tangah ka suami laras mun nisbat budak tarawantun mangloh kana titahan nu jadi kolot. Allahu akbar. Punten lamun budak doraka ka indung bapa demi Allah kaluhur moal silungan karena moal lakaran ibaratkeun di leuweung ka idang di leueur ka irangru pake pamikul bengkung pangheureut bingkeung pake suruh teuruh hayu acan paling alus dijieun tarumpah di luhur ditincak dihanap dicekek paling alus tincak tai kotok moal jamuga demi Allah abdi bisa kieu ladang doa kolot Kang demi Allah abdi emot keur masanten baheula abdi kapungkur di Wanayasa di Cipulus pun lancek di Cigonewah terus pun raka di Cikoe di Cibeunteur nu hiji deui sadayana malah santen pas tanggal 23 bulan puasa ngumpul sadayana karempel daruih taparukan aruih nuju bulan puasa pun biang nuju ngageres pada kedel keur sahur nuju ningali na RCTI aya nu klip keur ka Mekah eta pun biang kieu pokna teh tuh mah keur di Multajam tuh mah keur di Hajar Aswad pokna teh kieu doakeun budak mah inget bulan puasa doakeun budak masih bisa ke Mekah kabeh ke alaman ke Mekah adik 5 kali abi 2 kali lancek 2 kali sadayana eta doa kolot ya Allah Gusti mata kahade jeung kolot hati-hati tadas betul hati-hati ce memasihkan negara sepuh jika kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu hei manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa batas Tuhan bantuan aduh nurut we abi pangresep mah lagu oma ya Allah lagu oma mah religi Kang abi mah punten demi Allah Kang abi mah mepen berat kepada oma irama tapir lagu oma mah setiap peristiwa dijieun lagu tepira Pak Kapolsek eta tanggal cau aya nuar dijieun lagu jangan ditebang karena itu punya orang tua aya lagu na tanggal cau itu war aya orang itu naon teh pode aya urang nangela budak ngora Kang mau motor Mio Pak Kapolsek motor Mio eta ngaderengdeng tarik wah Kang urutan geng motor ayo Roma Irama payunun da dijieun lagu rem tangan kapan eta bisi lagu
Torojo jalma ngeluh Kang Haji abi teh miskin dijieun lagu yang miskin jangan bersedih dan jangan berkecil hati yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya dari itu bertakwalah buat orang yang tak punya toneng teng teneng toneng teng toneng toneng teng teneng 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 teng toneng teng toneng mantep ya grup aslinya nyambung mangkaling karek penak gitu wah alhamdulillah iya bakal diberi job aja aya meureun ngan punten abi mah lamun keur lagu keur nyanyi ieu kamari Kang di Cipeundeui tah Cipeundeui perbatasan Tasik nuju nyanyi ieu Kang abi disawer kamari mah disawer ku Pak Kapolsek kamari mah aya meureun Pak Kades ayanya oh aya alhamdulillah Pak Kades alhamdulillah kupingkeun kapan aya sinden geuning aya sinden punten Pak Kapolsek Pak Camat aduh alhamdulillah ya aya bahasa sinden abi menang kengeng mulungan ti Burias aya sinden ke anu nyinen ke ngawih cek sinden milik moal pakili-hili bagyama moal palala geus diatur di dituna pangarsa Pacamat nu kasep nu ganteng nu soleh nu bageur nu berehan kelas cungar cengir alhamdulillah aing ngasugane Pak Kades milik moal pahili-hili bagyama moal palala geus diatur ti dituna pangarsa Pak Kades nu kasep nu ganteng nu tungkul wae aya panginten alhamdulillah itu keur budak kodok alhamdulillah jazakallahu khairan katsira alhamdulillah ya Allah cair atuh nuhun sing lagung barokah bensin mah katutup nuhun Pak Kades aduh milih geut milik moal pakili-hili bagyama moal palala geus diatur di dituna pangarsa Pak Kapolsek anu gagah anu adil anu jujur anu ganteng nu soleh alhamdulillah jazakallah cair geus saera aya panginten Kang Hadroh mah insyaallah aya Kang aya bagi dunya kan nya ini semua bener ya ya aduh ya Allah ya Rabbi Gusti tinggal Kang mata pendidikan sing kuat ka budak utamikeun abi cek punten ieu contoh cerdas sirah nya kedua cerdas pola katilu cerdas mana awas ya materina ya bisa nyengcang katilu cerdas mana non mana spiritual hatena cerdas orang yang cerdas spiritual hatena punten diasongkeun dua urusan hiji dunia dua akhirat pasti nu cerdas milih akhirat betul betul contoh sambutan ti Pak RW aya Pak RW milik aing kala udut jarum
Tapi erek badannya. Cek perwek ya, cek perwek teh. Assalamualaikum masyarakat, ayeuna bagian pangaosan di Pondok Pesantren Islahul Mubtadiin. Tah, pas bade angkat cek punten pas bade angkat angkat pisan ai ger teh hujan angin doda gelap badag kacida. Init moal. Mungkin cek perwek. Assalamualaikum ibu-ibu ayeuna bagian pembagian BLT ger hujan init moal. Cek aing ge. Dah hujan marawa payung betul bring sakabeh jalma muruna ka Bang BRI nyokot duit BLT susuganan ka tuliskeun karunya teuing anjeun mah teu kabagean susuganan tahun hareup kitu ge mun hirup mantapna ieu betul palabah BLT mah ini palabah ngaji mah Allahu Akbar otak punten cerdas naon tah cerdas man Allah ngadawukeun walaqad karramna bani Adam cek Allah teman-teman mulia dimuliakan pangmuliana saha karramna bani Adam keturunan Nabi Adam alaihi urang turunan bonoriot Nabi Adam dimuliakan ku Allah ngelehkeun makhluk sada sekalipun pangkat malaikat mulaya sunallah malaikat eleh ku urang naon sababna urang boga tilu perkara istimewa batur teu boga naon hiji manusia diberi akal naon cenah doma boga akal boga akal tobi akal hewani anu IQ na 30 derajat Celcius ka handap urang mah akal gorigi IQ na 60 derajat Celcius ka luhur punten parabna beda doma mah maraban me pujukut maraban hayam maraban itik kututut maraban ece kanyut nih beda parabna betul laras matak akalna akal tobi urang mah akal gorid matak punten pemuda urang nangela punten bager pemuda jaga akal supaya sehat dalam kitab Jamul Jami' baca ibtul akli wajibun ngaraksa akal hukumna wajib jaga akal supaya sehat ulah mabok-mabokan bager ayeuna nu ngarusak akal naon nu ngarusak akal judi on Allah naudzubillahi min dalik ya Allah ngermarak ayeuna judi online judi slot judi bola judi trending betul baheula mah mun malam Agustusan punten Pak Kapolsek baheula mah malam Agustusan Kang malam Agustus naon syukurana ngampar botol baheula mah timiti whisky brandy Genewer Black Label Jack Daniel Crystal Columbus Martini vodka Smirnoff kipas regar Power F betul baheula pernah mabokeun bae hijrahkeun asal osok jadi tar jadi kedul jadi getah pedit jadi bag tuh hijrahkeun da KBG pati punya masalah nunggus mang masa lalu bawa nyanyi apa bawa ngaji ku aing cobaan sok sia bawa nyanyi apa cuang bawa ngajinya sok nyawas Quran cuang tes bawa nyanyi apa tulikeun ayat abi Bismillahirrahmanirrahim falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim
jam tuluykeun sia tuluykeun Allah pinter mana jeung bapak patuluykeun bismillahirrahmanirrahim tabbat yada mantap aku mau wing we mata punten Pak Kapolsek kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala itu karena perempuan tugasnya bukan untuk jadi pemimpin dan pemimpin lelaki ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kedua, kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang pundak, tulang tak karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga dan tulang punggung lalak, nu ngaresipwan lalak, nu nganapkahan lalak, nu nyeusehan lalak, nu gegeroh lalak, nu masak lalak, nu ngepel lalak. Aduh bekah. Ayo ece naon? Dua tugasan cek Allah. Fasolihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri mah hiji qanitatun turut ka salaki cek salaki jeung nyanyeuseuh. Wayah na eta nyeuseus deui. Wayahna ngepel deui wayahna masak deui wayahna kewajiban sapopoe sagara rumah isuk pabeberam geus sore aduh euy aja punten jang terangkeun cicing hoyong terang gak nyeranya seh hoyong terang cek terangan demi Allah tinggal dia lamun ece nyusuhan ajuk caroge terus tisun teras diperet ku ece diperet demi Allah syariat nu ngecelak cai padahal demi Allah nu ngecelak lain cai rag-rag ngecelak dosa ece semakin murubut kecelak cai rag-rag semakin banyak cai ngerag-rag maka semakin bersih dosa ece amin. Hayang bersih dosa tambrukeun susuhan cing loba apa hayang bersih betul mata itu cerdas hiji cerdas sirah kedua cerdas pola katilu cerdas sebab naon manusia diberi kecerdasan melalui akal maka tak jaga akal supaya sehat ulah diruksak ulah habok-habokan baheula pernah nginumkeun bae sekarang katakan dulu aku suka padamu dulu aku memang suka dulu aku gila padamu dulu aku memang gila bantuan sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku sebelum aku tahu kau dapat merusak pikiranku waler sekarang tak aku tak mau aku tak mau sekarang tak aku tak sudi. Aduh, nggak remeh, tutak gitu. Lanjut. Bilih aya dorasi waktos daya. Teraskeun. Aman. Alhamdulillah ada ngantosan nyawer deui. Cerdas. Punten. Diberi akal manusia mulia ku akal manusia mulia ku akal manusia hina Kang demi Allah tinggali cek abdi kantos ceramah di Cisarua Pak Kapolsek Bandung Lembang itu rumah sakit orang gila Kang rumah sakit orang gila hampir 2.700 kilo kabeh habis 2 kali kadinya Kang punten begitu dongkap buru dulu disambut kuno cager kehet najis teuing kuno gelo sampunnya kuno gelo ustad datang saking ku muliana akal betul ku akal mah
mah buktikan jual ngaji mun bangsa urang boga besi paling dijieun pedok ka tukang pandai payuna sabaraha paling 500.000 tapi orang Jepang orang Jerman boga besi dijieun mobil Jaguar Lexus Hummer Lamborghini Ferrari Wrangler Land Cruiser Alphard Rubicon sabaraha miliaran betul laras kunaon takuak mahal pangarsa Pak Kapolsek punten baheula pernah aya produk Jepang motor geuning tina ek-ekan pasti orang pernah numpak Kang bantuan sing tarik geuning bijil 2007 abi emot Honda ngaluarkeun produk motor Supra kurang tarik Supra Yamaha mung eleh bersaing jeung Yamaha bijil motor Jupiter M kurang tarik Jupiter M 2018 ang aya Utsumatic kamari itu bijilna 2018 Honda ngeluarkan motor merekna Honda PC sing tarik bantosan PC ya mamung eleh bijil motor N tuh N mobil mung eleh bijil mobil aya mobil Grand mantep alhamdulillah sorak me euy punten ang nih saya betul bijil awe nyin produk sop tuh kapan ceu patah punten lamun salaki hayang betah di imah punten mun salaki hayang betah di imah bere sop buntut jurig kabayang sayur soptek ih aing sayur soptek mutuk-tuk bekah ih mural aing naon tadi bere naon mahal Allahu akbar urang mulia ku Allah karena Bani Adam kemuliaan yang kita miliki adalah diberi akal mata kesyukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah nikmat Allah taslumu musur teka bilang teka catur kange jamin usop syukur nikmat Allah tamih makmur amin tapi lamun urang kupur karena nikmat nutos lungsur siksa ti Allah teh paur kajalma nu tara syukur naudzubillahi min tak syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala nikmati Allah ece diberi sehat syukur laras aing geus kolot najan buuk bodas dan nikmat sehat tiasa ngincig ka dieu pangaosan ka pasanten Islahul geus kolot buuk jadi buuk oge jadi bodas panon oge kurang awas geus kolot tanaga tepati bedas bobogan salaki teu daek nyebut peluh ke salaki apa geus kolot betul baheula keur ngora wah make blos onon deh blos onon apal blas onnya baheula mah Kelly banyak enak blas on waduh tuluy make non sifat ka dieu tuluy non lipen make up keur ngora make make up silakan geus kolot ulah sok memek apan salah tuh apa yang kita miliki adalah naon syukuran ke Allah syukur mempeng sehat cancan gering ingat 5 perkara sebelum 5 perkara sehat sebelum muda sebelum kaya sebelum lapang sebelum hidup sebelum
urang sancan mak diberi kesempatan ayeuna ngayakeun lah piungan ngumping-nyumpingkeun para alumni reunian akbar haul pangersa akang pun guru ya Allah ibasiroh panon batina kuat bagi punten dalam kitab Ihya Ulumuddin jangan ngos Kang yos ngos kitabnya tingali dalam kitab Ihya soca kabagi dua hiji disebut basiratul ain kedua ainul basirah hiji ainul basirah kedua basiratul ain maksudna hiji soca dohir kedua soca batin soca dohir ieu kongkolak panon ieu daya pandangna terbatas soca dohir mah kahalangan ku gamis teu katinggal betul laras kahalangan ku sinyang teu katinggal betul maksudna di mana urang guru urang ngantunkeun ninggal ku soca dohir moal aya manfaatna sapu urang ngantunkeun ninggal ku soca dohir moal aya manfaatna saminggu nyegruk keurik 2 minggu nyegruk keurik sabulan mah poho tawasul alumnian teu datang betul betul naudzubillahi min awas di mana guru urang ngantunkeun sepuh urang ngantunkeun ninggalna ku basiratul ain soca batin daya pandangna netembus ke akhirat bahkan tiasa ninggal alam kubur punten Kang Pak Kapolsek sepuh abi ngantunkeun 22 tahun nuju masandan di Limbangan Garut Ciseureuh sepuh abi nu pamaget ngantunkeun nuju masandan di Budi Harja di pangarsa Akang Aliado sepuh istri ngantunkeun sok sanajan puluhan tahun geus benten alam abdi di alam dunya kolot di alam barjah tapi ninggal ku soca batin masih kene brui-brai rupi kolot karasa suka duka kanyah kolot bahkan tiasa ngaronjatkeun harkat matabat sepuh di payunan Allah Subhanahu wa taala amin amin makana eta awas ceuk ka kolot nitip ieu mah kolot dijieun kekeset kita ngurus incu we saineng-ineng aya pokna teh kieu mah ieu incu mah anterkeun ka madrasah di genong ieu keur jajan emak da beak pake meleuk cupang ku budakna naudzubillahi min awas nitip ceuk karasa ye sepuh abdi tos kaduakeun abdi lamun ece baheula pernah nginum cai dawegan punten punten abis sana seul adab pangersa Pak Kapolsek kantos ngaleueut cai dawegan kantos melak alhamdulillah kanu anom pangersa Akang kantos nginum cai dawegan kantos melak tah ternyata kieu maksudna orang tua kita yang menebarkan benih orang tua kita anu nanamkeun benih urang mah tinggal nuai panena betul orang tua kita nu melak kalapana urang tinggal nginum cai dawegan betul pahlawan kita dahulu yang memperjuangkan kemerdekaan urang tinggal nikmati kemerdekaan ti abi punten ye Agustusan punten demi Allah tong di kotoran ku mabok setuju ulah di kotoran ku judi online setuju ulah di kotoran ku Bang Emok setuju nah seuri ieu nu sok minjem ka Bang Emok aya teh aya lain cungar cengir aya teh aya mun diterangkeun wios moal kasinggung punten ngarah aya kasieun hate dalam kitab Nashihul Ibad tinggal cek Rasul inna akila riba yu'adzabu hina yamutu ila yaumil qiyamah punten Pak Kapolsek inna akila riba hartosna jalma tukang ada haraba barang riba tukang nginjem ka Bang Emok hek maot can kaburu tobat maka demi Allah yu'adzabu bakal disiksa ku Allah ira disiksana hina yamutu ila yaumil qiyamah disiksana timiti maot ti poe kiamat teu urun disiksa tuluy naudzubillah isuk nginjem deui atak punten mun budak hayang soleh sing celak bodas celak heran jadi sumsuam balung daging kabarokahan napa kana kudu hal atak punten abi gaduh lagu kayak ngarang abi judulna gara-gara Bang Emok siap persina gara-gara sebotol minuman
musikan aya nada awal tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 tereng 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 gara-gara Bang Emot tarasana rumah tangga aut-autan gara-gara Bang Emot akibatna haweuh ketenangan sok sieun cote papanggih jeung jaman sok naraki sok sieun cote pa amprok jeung ngaranna Bang Emot hirup teh meuni eueuh ka kampok duit haram ge dilepok pusing aduh aleuh hirup meuni pusing lembang oge lunglang ling-ling bari sok susulumputan puas uking nunagi api-api kering imah oge ngadak-ngadak aduh aleuh sirah meuni jangar menang duit langsung dipake mayar sasesana dipake dahar daripada beuleung lapar dapuring ge sieun mod waduh doi cenah ek nyawer ieu mah ieu matak kahade raksa beteung eusian ku barang hal ulah barang hal mun budak hayang sol oh ai budak soleh makang cerdas spiritualna teh kieu